Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng anu dipihormatku simkuring, haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun dihanca carios anu katunda dinten kamari. Nyata anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian dinten itu nincak di bagian ke-86. Mugi we para wargi salawasna aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin bari kinulur kebagjan utan wates uangna. Kalayan naon anu ditugikeun ku simkuring tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamanah kasakur anu ngadongkeunana. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Tapi kilo drapala nu sasatkis edan dikeroyok teh lah beki edan. Bedogna kokolebatan di antara pating hariukna bedog musuhna. Awakna linghas heserek ditarajangna. Kalian dina hiji kasempatan kilo drapala ngabentak deui. Awakna jumrelat tandingkilan. Bedog kilo drapala nyuwuk murusa ulah salah saurang pangoroyokna. Tobat anak buah kiburan ngoceak. Pedog kilo drapala ngagabres ngabesek dadana. Getih langsung ulaweran ngabasihan bajuna. Seterusnya ngajengkang nang karak bengkang dina lemah. Cian modar sia kabeh ku aing. Kilo drapala bebeakan ngagunakeun sakabeh kamampuhna. Matana moncorong lir mata maung. Bedogna ngahiuk bangbaraan dibarengan ku gerak awakna anu beuki lingas. Anak buah kiburhan pada luncat ngajauhan. Maranehna ngarasa seber ku renggak paripola kilo drapala anu beuki edan. Kitu deui kiburhan. Manehna colohok nempok ketakna kilo drapala anu edan-edanan. Saumur manehna jadi garong kakaraeun menang musuh anu sakitu rancingeusna. Hei garong-garong lolong banconong, aing lodrapala sia sakabeh lain tanding aing. Kabeneran we aing keur cida di jero jadi teu bisa mehan sia sekaligus. Tapi lamun maksa sia sakabeh bakal dipodaran ku aing. Kilo drapala ngabentak garang kasabaranana geus beak kari amarah nu ngagugudug. Bangsat lo drapala, emang aing sieun ku sia. Serahkeun eta duit maka sia bakal salamet. Kiburhan can apaleun saha sabenerna kilo drapala. Jadi masih nganggap enteng karena ilmuna kilo drapala. Manehna langsung males ngebentak minta eta duit anu dibawa ku kilo drapala. Urang ajar
ayeuna aing waktu pikeun ngladenan sia. Tapi lamun parang pangideui sia jeung anak buah sia moal diberi ampun ku kula. Kilodra pala nyadar kana kaayaan dirina. Ku kituna sanggeus ngomong kitu langsung awakna kumolebat. Ninggalkeun Romon Ki Burhan. Sakicep oge awakna geus teu katembong sabab Kilodra pala ngagunakeun ilmu kidang kancana. Kurang ajar, montong kabur Lodra pala. Ki Burhan langsung jumorela tek ngudag Ki Lodra pala. Tapi manehna ngararak deui sabab anu rek diudegna geus teu katembong. Teu katempo urut-urutna acan duka kemana ngaleosna. Lah kadalah emang bener Ki Lodra pala teh lain jalma samanea. Ki Burhan ngagereneng bari terus kumolebat deui muru anak buahna. Kumaha katua kamana lumpatna? Anak buah Ki Burhan raing bade nanyakeun. Maranehna panasaraneun ku Ki Lodra pala. Geus leungit euy, emang eta jalma lain jalma samanea. Ayeuna mah urang mulang wae sakalian nguberan bad urang nu cidra. Keun duit mah da geus meunang ieu ladang ngagarong. Sakitu ge cukup keur bekal sabulaneun mah. Ki Burhan antukna mutuskeun rek mulang wae ka pamatuhanana nyaeta di Mumunggang Gunung Payung. Sabab diteruskeun oge moal pihadieun loba anak buahna anu cidra. Caturkeun Ki Lodra pala. Canggeus jauh ninggalkeun Romon Ki Burhan. Ki Lodra pala ngadon reureusi si walungan. Saterusna ngadon bebersih ku jalan ngeceburkeun dirina ka walungan. Ngadon ngeceburkeun dirina ka walungan. Cai walungan anu agenya serang lir anu ngingetan yen geus sabaraha poe manehna can mandi. Atuh sabatae Ki Lodra pala ngadon neuleumkeun sorangan di leuwih. Sanggeus bebersih Ki Lodra pala meunang lila cenah kuluhureun batu. Teu jauh ti walungan urut mandi manehna. Pikirna ngadadak eling ka mangsa-mangsa nu geus kalarung. Rusras deui kana kajadian-kajadian anu matak tunggara. Ketempo deui dina sawanganana imahna aya anu ngaduruk, pemajikanna teh bisa katulungan maot kaduruk. Sedang anakna mah teu gapanggih layona, sedang manehna pangna bisa salamet lantaran keur aya di pawon ngadon si duru. Sarniti ampura akang teu bisa nyelametkeun anjeun jeung anak urang. Akang salilai amplung-amplungan anu kadang milampah jahat. Hati akang salawasna marudah jadi teu bisa nahan diri. Ki Lodra pala ngomong sorangan bari nutup kana cai walungan anu oyag-oyagan. Kabayang beungeut pamajikanana, beungeut anakna, matak nurih kana atina. Celak cipanuna ngadak merubut masihan pipina. Nyai Ratnaningrum bapa teh geus lila ngalalana sugan bisa pangijeng laratan hidup. Namun seug anjeun salamet pasti ayeuna teh geus dewasa boa geus rabi. Sanggeus ucap kitu Ki Lodra pala langsung ngakukuk ingeteun kanu jadi anakna. Anakna teh sarimbag jeung indungna geulis lain ukur babasaan. Aing boga pancen pikeun nandasa si Kalong Hideung jeung saurang awewe anu jadi bojona Asep Danu.
si kalong hideung mah geus cidra ku aing da mun seuk eueuh anu nulungan mah pasti pae. Tapi anu kadua kapan Asep Danu teh urut papacangan anak aing nanda sabojona pasti bakal adu hareupan jeung dirina. Kilo drapala teh disewa ku saurang juragan rentenir supaya maehan si kalong hideung. Sareng eta rentenir teh apaleun anu ngaku si kalong hideung teh ya duaan. Jadi duanana kudu dipaehan. Paingan kilo drapala jol narajang si kalong hideung. Horeng manehna disewa ku juragan rentenir. Salila ieu emang para juragan rentenir ngerasa gimir ku ketakna si kalong hideung anu sok ngarampas duitna. Kalian duitna ngadon dibagi-bagikeun ka fakir miskin. Ku kituna para rentenir teh badami nya saterusna nyewa kilo drapala pikeun nandasa si kalong hideung. Ngan anu jadi kabeung berat pikir kilo drapala nanda sawewe anu jadi bojona Asep Danu. Sedeng ka Asep Danu teh manehna geus kakeundepan rasanya. Sabab Asep Danu teh kapan urut papacangan anakna. Da mun seug aya kajadian musibah mah geus pasti Asep Danu teh ngajodo ka anakna. Kudu kumaha ieu aing asa piraku kudu ngadonan dasa Asep Danu sakulawarga mah aing oge sakabeh warga lembur salila ieu kacida mika hormatna ka kulawarga Asep Danu. Uri-uri ayeuna kudu nandasa bojona lieur aing gaya kieu mah. Kilo drapala ngomong sorangan bari anger neuteub cai anu can nembrang herang. Cimatan angger juuh rusras wae kana kajian mangsa ka tukang. Bakuna beungeut anakna anu asa kokolebatan wae dina kongkolak panonna. Aing teh cora sewaan. Lamun aing lanca-linci luncat mulang dikamanageun harga diri aing. Tapi ari yang hareupan Asep Danu mah keukeuh teu tega. Tobat kudu kumaha ieu aing. Kilo drapala bingung anu teu panghijeung tungtung. Hatena sabil ngalaksanakeun tugas artina manehna hianat ka kulawarga Asep Danu. Teu ngajalankeun tugas artina manehna lanca-linci luncat mulang. Lain petana seorang jawara. Ke punten ngaseula sakedap parawargi. Sakantenan simkuring seja ngiring emutan ke parawargi anu kalaresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula nya. Teu aya sanes supaya di mana simkuring medar dalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanna. Mangga urang lajengkeun.
Keun urang tunda heula kilod rapala anu keur bingung. Urang teureun heula dina haneuleum sieum, urang tunda dina hanjuang siang. Isuk jaganing pageto, lamun geus waktuna urang caritakeun deui. Ayeuna urang malikan deui ka rombongan garong anu dipingpin ku Ki Burhan. Anu harita boga maksud rek mulang ka tempat pamatuhanana di Mumunggang Gunung Payung. Ki Burhan sabaraha kanca maksudna rek reureuh heula di markasna. Sabab anak buahna loba nu cidra akibat tarung jeung anu ngaran Ki Lodrapala. Tapi ku dikersakeun di satengahing lalampahan manehna bet amprok jeung rombongan Ki Barja. Dua didengket garong anu beda wilayah operasi amprok di satengahing jalan. Dua anak pada ngarenjak. Lah kadada menteu salah teu tempoan anjeun teh pasti Ki Barja. Ki Burhan anu geus sila icikibung di dunia kejahatan manehna geus teu bireuk deui ku Ki Barja. Saleueur Ki Barja kasohor jadugna garong tapi beda wilayah jeung Ki Burhan. Nya aing emang Ki Barja. Saha andika make wawuh ka aing. Ki Barja ngajengok barang eta gegedug rombongan make apaleun ke manehna. Laju Ki Barja tu banyak basa-basa nu kasar garihal. Sabab manehna yakin yen anu amprok jeung manehna teh pasti rombongan garong sarua jeung manehna. Ki Barja, ulah anu ngawasa ieu wewengkon. Andika geus kumawani ngaranjah tempat kula. Ieu mah paranti kula neangan kahirupan. Andika teu meunang sangeunana ngalakukeun operasi di tempat kula. Iwal lamun andika rek sosoroh kojor. Ki Burhan amarah ke Ki Barja. Sabab manehna ngarasa diranjah tempatna. Salila ieu lamun aya anu jadi garong di eta tempat pasti cuma heula ka manehna bari mere upeti. Bangsat kurang ajar. Ning sia kumawani ka aing. Teu apal sari kula. Yeuh garong edan. Ieu wilayah mangrupakeun ka kawasan Sisamernyawa, lain ka kawasan Antika. Ki Barja lain deui amarahna. Manehna teu tarima ku pangancam Ki Burhan. Sabab eta wilayah mangrupakeun kakawasaan adi sapagurona nyaeta Sisamernyawa. Ki Barja belegug. Sisamernyawa mah geus perlaya. Ayeuna aing nu ngawasa di ieu tempat. Sia lamun lumantung kalebad dieu kudu mayar upeti. Ngarti Ki Burhan burial bencelik bari hoa ka Ki Barja. Manehna ngarasa disapirakeun ku garong pantar Ki Barja. Aing lanceuk Sisamernyawa. Aing bakal ngapasmi sakabeh musuh-musuh Sisamernyawa ka asup sia anu jumawa. Ki Barja langsung siaga. Bedogna dilugas bari mere isyarat kedua anak buahna. Sanajan jumlah rombongan Ki Burhan leuwih loba batan rombongan manehna, tapi Ki Barja teu ieuh ngarasa gimir. Ki Burhan ngareungeun kecepan Ki Barja ngarenjag lendikeuna. Sebab Ki Barja ngaku lanceukna Sisamernyawa. Tapi Ki Burhan lain garong samanea, manehna teu nempokeun kagagetna. Kacamata marongan manehna unggul dina jumlah. Sanajan sabaraha urang masih cidra. Bangsat, lamun kitu sia kudu kuroy ku aing. Ki Burhan ngabentak ka Ki Barja. Bodogna langsung diabadina leun katuhuna.
Sanggeus kitu langsung pasang kuda-kuda bari mere isyarat ka anak buahna sangkan sayaga. Koroyok anak buahna barudak keun gegedugna mah bagian aing. Ki Burhan langsung mere perintah ka anak buahna anu masih waringkas sangkan ngeroyok 2 anak buah Ki Barja. Sia anu bakal kojor garong kagok ciot Ki Barja teu nunggu diterajang manehna langsung ngapelesat muruk Ki Burhan pedogna ku mulai bat nanding kilat rek narok sirah Ki Burhan suara bedog ngahiuk bang baraan dan danding dibarengan ku tenaga jero anu rongkah ciot modar sia ke abu nampo gedugna campuh anak buah Ki Burhan langsung ku mulai bat bebarengan narajang 2 urang anak buah Ki Barja. Genep bedog pating hariuk muru anak buah Ki Barja anu antukna anak buah Ki Barja dikoroyok ku genep urang. Der atuh teu bisa disingkahan deui. Rombongan Ki Burhan campuh Silerah Pati jeung rombongan Ki Barja. 2 rombongan garong amuk asor pada hayang nempokeun jati dirina salaku jawara hebat. 2 orang anak buah Ki Barja ti khotat ngelawan 3 urang sewang. Sanajan ka mampu manehna teh geus aya dina tingkatan luhur, tapi anak buah Ki Burhan oge geus asak latihan. Ari Ki Burhan jeung Ki Barja marahna tarung di tempat anu rada anggang ti anak buahna. Maksudna supaya ieu 2 jago teh teu karagok dina ngaluarkeun jurus-jurusna. 2 nana emang jago tanpa tanding. 2 nana geus seureuseubeul di dunia kajawaraan. Sapopoena teu boleh ngalakukeun kajahatan. Jadi hatena oge geus kalimpudan ku sifat-sifat sato. Modar sia Burhan Ki Barja ngabentak awakna kumalayang dina jurus dadalinya mermangsa bedogna ku mulai bat nanding kilak rek nigas beheung Ki Burhan. Hait moal waka Ki Burhan bangun entengeun awakna kumalayang semberleng ke katukang plos bedog Ki Barja ukurnya bet angin. Ciot ieu ti aing Barja. Ki Burhan sanggeus kumalayang mundur sanggeus bedog musuna ngalibat teu bebenangan sakilat awakna jumorelat dina jurus kugur gunung suku kadura nyeleber rek neumbrak dada Ki Barja. Lah kadarah Ki Barja kaget lain dikieuna tapi buru-buru awakna obah dina gerakan melipir pasir plos suku jebrag tur badag bogana Ki Burhan teh ukur ngadius ngahakan angin sanggeus kitu ngan sakilat Ki Barja natogeun sikuna kana iga burung Ki Burhan. Aduh Ki Burhan agoak iga burungna nu beula katu beunang ku siku Ki Barja. Saterusna Ki Burhan ngagajelang mundur bari nyeklan iga burungna. Iga Ki Burhan lir anu ditotok buhalu karasana ku Ki Burhan asa ringsek. Urang ajar rasakeun wabalas ti aing. Ciot Ki Burhan lain deui amarahna. Sanggeusnya bakal iga burungna sakilat awakna jumurlatna jurus raja walinya mermangsa.
pedogna nyewuk rek ngagorok ti korok Ki Barja. Gerakanana ngandung sima matak hargeun ka musuhna. Ki Barja emang lain jawara hata-hata. Manehna geus kasipu ku mangpira ilmu kanuragan. Jurus-jurus main ponak acidaran cingeusna. Pas pedog Kiburan geus meh tepi kana ti corona. Sakilat Ki Barja metak ngobahkeun awakna. Hai Ki Barja sakilatna disupu kencana kagigir. Awakna langsung digilakeun jadinya ngigir. Plos pedog Kiburan ukur nyelebar teu jauh tina ti corona Ki Barja. Panarajang Kiburan gagal. Ciot. Tapi Kiburan sanggeus bedogna gagal ngan sakilat awakna nu masih kumalayang teh jungkir jumpalit. Suku katuna mata dina jurus tejeh kuda beger. Teu salah deui dampal suku Kiburan ngacedak kana beungeut Ki Barja. Aduh. Ki Barja ngoceak, awakna langsung ngedayagdag. Tina irungna langsung ngalih getih. Kabenangan ku dampal suku Kiburan. Saterusna buru-buru ngagajel ngajauhan musuhna. Karasa ku sia Barja. Kiburan ngabarakatak. Barang nempok Ki Barja babangkilngan bari tina irungna ngucur getih. Manehna beuki ngarasa jago, ceuk pikirna sagedeung doge musuhna bakal eleh ku manehna. Bangsat, kurang ajar. Cetek sakimah Burhan. Sagedeung doge sia bakal kojor ku aing. Ki Barja susumar bakat ku amarah. Sanggeus sisut irungna nu ngalai ku getih, Ki Barja langsung siap deui dina kuda-kuda anu pengpuh. Sor lah Barja, montong kelah kasungut. Hari nyamah andika boga kabisa anu mumpuni. Aing can bunur ku pantar sia. Kiburan sarua boga rasa manehna aya dina posisi anu leuwih unggul. Langsung nangtang-nangtang ka Ki Barja. Kiburan sarila ieu sering ngadenge kana ngaran Ki Barja. Tapi manehna oge lain jawara samanea. Jadi manehna teu ngarsarisi atawa rempan ku ketakna Ki Barja. Urang ajar, rasakeun ilmu aing. Sanggeus ngomong kitu, Ki Barja kunyem-kunyem. Saterusna duampal leungeunna dorongkeun ka hareup. Pelesat aya cahaya ku melebat muru awak Kiburan. Lakadadah. Kiburan ti buburanyat ngagajel kagikir. Hatena ngadadak seber. Puladung. Cahayaan tadi ku molebat nyambar Kiburan. Langsung kena tangkal anu aya di satu kangen Kiburan. Tangkal anu sakitu gedina teh nepi ka oyag. Kulitna langsung kepesek. Nandakeun eta tanaga dalam ti Ki Barja kacidarongkahna. Urang ajar. Emang sia unggul bisa gitu teh. Ciot. Kiburan langsung urutan Ki Barja. Manehna ngadorong kedua dampal leungeunna ka hareup dibarengan ku nenjrak bumi. Pelesat tanaga jero dikirim ku Kiburan ngabelesat dina wujud bola seuneu. Muru warugana Ki Barja anu harita geus sayaga pikeun nangkis panarajang Kiburan. Ki Barja langsung ngadorong kedua dampal leungeunna dibake mapag kolebatna bola seuneu ti Kiburan. Ceblung aya suara anu ngajeblung. Jungkel Kiburan jeung Ki Barja pada ngajungkel ka tukang. Nandakeun
sarua kuatna. Para wargi rupina carios nyambung anu judulna Jawarata Targaluh bagian ke-80 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan karepatan sim kuring dina enggone ngadungikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seuleupatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.